Hah? Mesum? Anu leres Kang? Sareng sakit tuh mesumna? Geus aya ya. Geus aya nu pesen ieu mah ye. Berarti mesum yang si Dewi di kebon. Nepangkeun atuh juragan, nami abi teh Neneng Marko nah. oh, Hah? Mesum? Nu bener Kang Oding? Alus, mama satuju tah. Paduli ting sila diobag hansip kitu mah. Astagfirullahaladzim. Naon maksud ari si Oding make nyebar-nyebarkeun anu teu pararuguh? Nah, bet nolak cinta Udi deh. Dosa naon. Ih, naon si Sari di dieu jiga nu keur galau kitu. Bulan teh lang layangan peuting. Rupina moal tiasa Mar. Sok we marni heula ti payun. Tapi terus orang mah kecewa ku maneh Dew. Urang sebagai tetangga jeung balad maneh. Ku kalakuan maneh kecewa urang mah. Terus terang awas ah. Teu nyangka eta si Ansip Udi robah sadetikna teh bener. Manehna teh kan selaku pengamanan di kampung ieu. Bener teu nyangka eta si Udi. Kieu carana mah kudu dibewarakeun sakabeh kampung. Kira-kira urang ngejakeun ka si Obat Sogut. beres ieu lemur ieu. Jigana dewek kudu melian tanah di dieu ieu. Hade. Ieu mah ieu. Beres lah. Beres. Mana nu kudu dipilih? Nu itunya nu ieu deudeuh. Aduh, Neneng teh unggal ngelewat ka dieu meni sok sararieun ih. Sararepi kieu kampung teh kamarana atuh jelema teh nya. Ih, sararieun. Naon si Sari di dieu jiga nu keur galau kitu. Sar, nuju naon di dieu? Marni nuju calik we Mar. Ari Sari kunaon? Sok nyarios ka Marni. Teu damang? Henteu Mar, teu kunaon. Moal mungkin Sar teu aya nanaon. Marni mah terang Sari. Sok nyarita ka Marni. Teu kunaon Mar. Kelang nyarita nama. Yuk mending orang latihan, urang abang berangkeun. Rupina moal tiasa Mar. Sok we marni heula ti payun. Nya atos atuh Marni ti payun. Yakin yeuh teu aya nanaon? Yakin Mar, aya nanaon. Nya atuh Marni ti payun. Kau menang-menang nu nanyak.
Rut katenggar ku si borokokok tak kuat nyari kia ya cangkeng aduh. Tapi sugan cager ku ya. Ngomong-ngomong. Naonnya asal muasalna eta? Lamun panggih jeung si kurang ajar eta ngan cilaka jeung cilaka we kami teh. Tapi can kapikiran keneh kumaha ya. Cing urang dukunkeun wadalna naon tas ya. Nu sok ngaheureuyan anak aing teh. Bulan teh lang layangan peuting. Orai belang. Aduh. Halah. Si Mingki aya nama tirudet deui sia. Kira kue atuh. Duit geus beak puluhan juta pake ngomean si laing teh Mingki. Pokona poena kudu bisa diajak badami, kudu bisa diajak usaha, kudu ngajurung kanu dunungan teh. Aduh. Kudu dipaksa heula ya. Lamun beak di jalan katingali ku awewe, waduh wirang atuh. Si Ogut motorna butut. Hah, ulah sampaikan ka jiga budak nu kamari budak leutik ngahina teuing. Keel teh. Terus dia sia deh kalau teh. Wah, masih kene bau oli. Lamun geus bau susu tah bahaya. Eta siga si anu kamari. Kek cik. Halah. Aduh. Rek mana Aduh. Cek. Aduh, Ogut mah teu ngojek poe nama Cek. Sumpah teu ngojek. Ih, bari nage saha nu rek ngojek? Wah, tuh udah ngogorowan juga udah ngojek. Mau ngojek Ogut mah nama teu ngojek. Ah. Ih, yeuh tempo neneng. Tos di luar nagrek yeuh, tingali aduh. Tingali. Luar nagrek. Heh. Cek, di mana-mana ge luar negeri, lain luar nagrek. Ih, tingali atuh tingali emas rencep ieu teh 25 karat. Tingali sepatu mahal 2000-an sih salaresna mah. Kumaha? Saya teh Ngomong emas rencem di luar negeri, ada ngomong di luar nagrek. Terserah ece lah, dek gelis, dek gaya, dek seperti kumaha oge. Pokona poe nama Ogut mau ngojek, teu sanggup nganterkeun ece. Titik. ih, ku keukeuhnya moal ngojek. Yeuh, komen tingali neneng alus teu, geulis teu gayana poe ieu. Alah, Cek, rek gelis, dek goreng. Urusan ece eta mah, keuntungan naon jeung Ogut. Nu aya mah suwe. Ieu, Assalamualaikum. Si Aa kadon indit. Teu bisa ngabedakeun awewe nu geulis jeung nu henteu. Dasar lalaki teh. Iya mah. Mana deh teh kumaha ieu teh? Sugan. Nah. Geus aya ye. Geus aya nu pesen ieu mah ye. Berarti kudu neangan urang dieu ieu. Nu bisa diajak bisnis. Bener. Dasar. Wah, kebenaran. Papangi jeung Neng Anis di dieu. Aya naonnya Kang menira reuas? Jadi kieu Neng Anis. Neng Anis salakuan oja di kampung ieu.
kedah hati-hati karena hancip di kampung ieu teh geus teu bener. Tos teu bener kumaha ari Akang? Teterang abi mah teu ngalartos ah. Jadi kieu si hancip Udi mesum di kebon. Hah? Mesum? Anu leres Kang? Sareng saha kitu mesumna? Jeung si Dewi nya geus atuh Neng Anis kade di jalana oding rek ngabewarakeun heula ka sakabeh kampung ieu. Yuk, assalamualaikum. Nya ada kumaha atuat diteraskeun oge kadon ngageringan batin. Tuh kan saur wati ge naon kapungkur. Da rumah tanggi teh nya henteu sagampil anu dibayangkeun, Mas. Nya sih kaduhung mah da henteu ti payun. Nya atos we Mas sing sabar. Jadikeun pieunteugeun. Kuati didoakeun sing gaduh caroge nu langkungnya ah. Nyawat nun pisannya pidoana. Sami-sami Mas. Mending urang latihan yuk. Latihan naon kitu Wat? Latihan tari jaipong Di mana kitu eta teh? di Sanggar Wanda Binangkit. Nya hayu atuh Wat. Weh, kebeneran. Aya Neng. Ieu mah demi keamanan Neng nu gadelis. Keamanan naon kitu Kang? Jadi kieu hancip di lemur urang teh geus teu bener. Geus teu bener kumaha maksudna ieu teh, Mang Oding? Hansip Udi? Heueuh, si hancip Udi mesum jeung si Dewi di kebon. Hah? Mesum? Nu bener Kang Oding? Nya bener atuh, nya Oding bohong. Nya geus atuh Oding rek ngabewarakeun heula ka sakampung ieu. Nya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teu nyangkanya. Ayo ah. Alah, Ari mah di mana? itu. Jadi mana nanyakeun Neng ti mana Neng? Neng mah tos ti warung. Ti warung, mata bieu ti Lebak butuh eta daun nangka mah teh. Oh gitu mak. Itu pantot acan dituakan deh. Alah, Mak, terang teu gosip si Akang Hansip eta ayeuna. hah? Hansip? Kek, Hansip mau mana? Dari urang mah Hansip di Iwati. Si Orowadol. Nya, Sahari emas si Orowodol teh. alah. Eta si Hansip Udi. Mun eta mah si Kang Udi. Oh, Aya beja mah sauna teh mesum di kebon. alah. Masuk. Naon seneng masuk teh? Eta mah mesum, maknya teterang mesum ari emak. Di kebon tuh di ditu. Jeung sahanya sauna teh sareng si Dewi. Amuing. Tuh, cek mah oge nya. Ta eta mama. Si Hansip si Orowadol teh mata kurang panuju teh. Teresep mama tah. Geuning kitu kalakuanana. Teh sur arudi teuing. Ta ingetkeun ku Neng. Nya, kabuktian eta geuningan. Cek saha di dinya eta? Eta saur si Mang Oding emak. Pan ayeuna si Mang Oding nuju ngabewarakeun ka sakampung ieu. Alah. Alus. Mama satuju tah. Paduli teuing sira diobag Hansip kitu mah. Aya seneng, hiji deui macam paling dipikas sabal teh. Mugia we atuh ieu. Sing kapanggih tah di lembur urang teh. Ulah sampe ka ngotoran hiji daerah anu ditempatan ku urang-urang. Nah, aya duaan kitu mah. Saha deui Neng mah teu terang. Alah. Eta seneng si cucunguk batu. Ya, mage kamari tah. Di tengah deui ku si koplok teh tah. Pedah manehna mawa wanoja urang kota meureunnan. Kumasep si kurang ajar teh tah. Menika legeg mana ke babak belur tah dina tikungan maka dieu manehna mengkol hare-hare beron pedah ka jongjona jeung awewe. Si kurang ajar tah. Geus tong loba omong. Mamarek nulakan panto. Cek atuh gelis. Da. Mun atuh mah Neng Sok, ka sok. diheulanya. Hak atuh. Oding, mana mau bong boga pangrasa awak gede sih teh. Wani-wanianan halangan di jalan yang ketabrak. Lain gitu bos. Oh bos di kemana wae tuh di tangan ku Oding eueuh wae. Jadi kieu bos, aya berita penting ieu mah nu menyangkut kampung urang. Penting kumari mana Oding? Teh kayak presiden gitu maksudnya. Sok kemana karep wae ngomong teh. Jadi kieu bos, moal dilila-lila lah. Si Hansip Udi mesum jeung si Dewi di kebon. Nu balik mana ding euy ngomong teh. Kades yang ngomong teh tah fitnah geura. Fitnah kumaha bos? Asli ieu mah nyata. Nya geus atuh
Oding rek ngabewarakeun ka sakampung ieu. Bos ge bantuan ngabewarakeun. Kela. Mana kudu bener yang ngomong kudu lempeng jeung lahaola sih teh. Lamun jadi pita mana nu bahaya. Si bos mah di bejaan teh heuras kos batu. Ieu mah asli. Geus bos ah. Oding. Si Kehed. Ieu lamun pita ieu bahaya ieu. Jeung maknya si Udi jeung si Dewi mesum. Tapi dah heueuh jelema mah sadetik robah euy. Bahaya ieu mah. Ieu kudu carana mah kudu di telusuri mah euy. Dew. Nah, bet nolak cinta Udi, Dew. Dosa naon. Padah jadi hansip gitu Gusti. Rasaan jadi hansip oge halal, pagawean halal. Tapi anger we teu kagoda ya. Sar, bade ka mana? Bade ka payun Mang Odi. Oh, bade ka payun. Ke. Asa benten ti sasarina teh. Benten kumaha Mang Odi? Nya asa anu benten we kitu biasana ge teu kieu da. Sar. Hei tong meeting di desa. Hayu ih. Nah, aya naon cenah nya? Sana ueuna naon ieu teh? Dasar milik piuntungan eta geus aya. Saha maneh Jang? Didinya saha? Ari Ujang saha? Oding. Oh, Dading. Oding. Oding. Ya. Oding tah. ngenalkeun Abah Jumanta. Oh. Saha? Jumanta. Juragan Jumanta. Raja tanah ti kota. Ngerti? Oh, juragan. Aya urusan naon sareng Oding? Kieu Jang. Si Laing pantes jadi anak buah kuring. Nah, kuring di dia butuh tanah hektaran. Si Laing kan pasti baragu jagoan dia ya. Ku aya anak itu. Si Laing teh jadi anak buah kuring. Oh, daek pisan atuh juragan. Si Laing jadi anak buah dewe. Ku si Laing kumpul ke nurek ngajual tanah di dia. Kuring perlu hektaran. Kalem aya persekot ke si Laing. Kumaha? Daek teu? Daek pisan juragan. Pasti di dia mah loba pisan nu hayang ngajual tanahna asal aya. Gampang. Loba. Tuh, loba. Beureum. Nu hejo. Pokona mah beunangkeun ku si Laing di dieu nu rek mareuli tanah. Persekot ya. Tuh. Ya. Tah ieu teh keur tanah ka si Laing. Kumaha? Siap? Siap lah. Mun kitu mah ke mana? Duh, cik. Ke. Tah iya. Naon ngan 50 juragan? Kan harga tanah teh ratusan juta. Kan eta mah karek ongkos jalan mukul ayeuna. Tah ieu teh keur si Laing kabeh. Bakal lamun si Laing bisa ngumpulkeun rek ngajual tanah.
Luwih ti kieu mereka bagian anak. Kumaha? Siap lah, juragan. Tah, kitu budak ngora mah. Tuh. Nya. Sok kuring di tonggo nya. Siap. Kumpulkeun. Tah mun geus anu rek jual, bejaan kuring nya. Siap. Tah sakitu nya. Siap, Kuring rek juragan. balik heula nya ka tonggo. Yuk. Pas kan. Aya naon ieu teh? Ih, Ari Sari teu apal, eta teh kan hansip anu mesum jeung si Dewi. Maksudna mesem kumaha ieu teh? Muhun Sar, numutkeun informasi mah Hansip Udi sareng Dewi teh mesum di kebon. Maknya Laras Sar, bahkan kumang oding oge tos diwawarkeun ka sadayana. be teu nyangkanya. Untung teu lami eta ngobrolna jeung si Mang Udi. Nya, tapi Sari teu kunaon kan? Henteu atuh teu kunaon. Nya alhamdulillah we atuh. Hayu atuh. Yuk. San urang kampung. Ningali duit hejo. Es. Wah. Asakan tes tepang. Ih, tepang di mana tuh Abah? Ke. Di mananya? Oh, nya. Teu acan tepang. Nepangkeun atuh. Jumanta. Ih, aki-aki teh bedegong. Juragan Jumanta. Juragan tanah. Anu bade beser tanah di dieu. Hektaran. Juragan. Piduiteun. Neng saha damina? Nepangkeun atuh juragan. Nami abi teh Neneng Markona. Oh, Markona. Saya. Neng Markona teh bade ka mana? Abi mah bade ka Bali ditu, juragan. Oh, nuhun. Mangga atuh, mangga. Mangga atuh, Ayo. ayo. Mangga biasa. Teu nyangka urang mah Dew. Mane kuat tega ngalakukeun anu dilarang ku agama. Teu nyangka naon ari Kang Ogut. Alah, tong sok api-api Dew. Sakampung ieu geus apaleun. Kagorengan nu dilakukeun ku maneh Dew. Kagorengan naon ari Kang Ogut? Asa beuki teu ngarti da Dewi mah. Di mana aya maling ngaku? Maneh jeung si Hansip naon sok? Naon nanya? Asa teu ngalalarti da Dewi mah. Tong sok api-api lah. Bahkan si Oding geus disebarkeun tah. Maneh jeung si Hansip mesum kan? Astagfirullahaladzim. Naon maksud ari si Oding make nyebar-nyebarkeun anu teu pararuguh? Tong sok loba ngelak lah Dew. Moal mungkin tah si Oding ngabewarakeun perkara eta lamun teu ningali buktina. Di mana ya maling ngaku? Urang sebagai sahabat maneh Dew kecewa terus terang. Teu nyangka heuh. Terserah lah Kang Ugut rek ngomong naon-naon oge. Terus terang Dewi mah teu rumasa. Tapi terus terang urang mah kecewa ku maneh Dew. Urang sebagai tetangga jeung balad maneh ku kalakuan maneh kecewa urang mah. Terus terang awas ah.